Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur orang panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparing kesehatan dugi ka orang sadaya tiasa kumpul dina acara tasyakuran hitanan ieu. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sadayana, dina dinten anu bagja ieu urang ngariung dina acara hitanan putra ti Bapak Usep Kurniawan nyaeta Ananda Cecep Rohman. Mugia janten budak nu soleh bager ka kolot sareng aya mangpaatna. Acara dinten ieu bubuka maca ayat suci Al-Qur'an, sambutan ti pihak kulawarga, doa sareng panutup. Supados acara tiasa dimimitan kalayan lancar, hayu urang buka kumaca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara salajengna nyaeta maca ayat suci Al-Qur'an. Kanu parantos ditunjuk itihatur kanggo maparin waktos. Salajengna sambutan ti pihak kulawarga. Kawa wakil kulawarga anu parantos ditunjuk waktos saring tempat dipihatur. Teras dilajengkeun ku doa mugia Ananda Cecep Rohman dipaparin kesehatan sareng kesuksesan. Ka Bapak Ustad dipihatur kanggo mimpin doa. Akhirna urang dugi ka penutup acara. Abdi salaku pamimpin acara nyuhunkeun hampunten upami aya kelepatan dina nyarita. Abdi pamit undur diri, mugia acara ieu janten berkah kanggo urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.